Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang pemirsa? Iya cing, daramang sadaya. Dina dinten ayeuna kalarasan si dulur bade syuting pembuatan video klip Kang Ucup Bodem sareng Kang Pajar. Kurang tinggal persiapan anak nuju naraon. Nah, ini pemirsa. Kurang toong ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Abah, aduh. Kang lama. Buka dalam. Alhamdulillah. Kang, ngomong. Saya. Ngaget. Itu persiapan syuting teh ya teh. Kopi. Bisa. Ayeuna Abah nuju ngaleut heula kangge persiapan bade syuting supados naon tanah gina supados speed semangat bah semangat aya Abah terus aya Kang Wawan aya Kang Pukat terus Kang HP. halo Kang HP Halo, iya. Yesep. Amin. Semangat aja. Kang aja sareng Odoy pemirsa kararasan alhamdulillah abi biasa silaturahmi sareng di grup ieu teh grup naon Kang Putra Sinar Layung anu di sepuhan ku Abah Peri. Abah Peri sareng pimpinan apa pangintenna Abah anu di sepuhan ku Abah Peri mun sakitu panginten pemirsa urang langsung syuting video klip Kang Pajar sareng Kang Ucup Bodem. Mama semangat. Bisa mana seni calung urang dipikat cinta ku urang sadayana lamun teu urang deui usaha deui. Pokona hayu urang mumule. Siapa? Siap. Action. Goyang, takwa. Masuk deh. Senin maju Salasa Rebo Kemis jeung Jumaat Wangi napas poe Sabtu jeung gelis eta pisan. Yo, action. Ya. Gelis sok sieun nu gelis oge teu betul. Senin maju Salasa Rebo Kamis jeung Jumaat Panggih napas poe Sabtu jeung gelis eta pisan. Orang impi ngabukti nu gelis nu kaimpikan moal beja kasasaha sieun era terjadina. Orang mimpi ngabukti nu geus nu kaimpikeun moal beja kasasaha sieun era terjadina. Tepung deh kukur salangkung jeung nu gelis eta pisan. Borohan tek kekejetan handang ngarangkung nu gelis. Poe Minggu pasti jadi rek nganter kahayana moal beja kasasaha sok sieun nu gelis oge teu betul. Gelis gelis, gelis,
gelis gelis sok sieun nu gelis oge teu betul. Sebat. Pemirsa, alhamdulillah syuting seberat trek sadayana teh hampir 8 trek. Alhamdulillah beres. Tadi aya panas, oge aya hujan, tapi kita semua tetap semangat. Urang tarosna pencipta laguna saha ieu teh judulna teh Ngiclik saurna teh. Teras arranger musikna saha? Ayo pemirsa urang taros. Kang Bajar abi teh ngakucup hoyong naros lagu Ngiclik. Ngicliknya telepan Ngiclik. Jantan judulna teh Ngiclik. Penciptana teh saha? Kang Eyang Dadi Lenyai. Kang Eyang Dadi Lenyai penciptana pemirsa. Teras pencipta lagu sarang arrangerna tah Arrangerna sami Kang Dadi Eyang Dadi Lenyai. Aduh saya pokoknya mah Kang Eyang Dadi Lenyai teras berkarya si dipasihan kesehatan kidu hati-hati oge pisadayana di kru Kang Pajar sareng Kang maklum pemirsa itu sepuh merada hilap ka capek mereunnya tadi papanasan oge hujanan. Jadi eta pemanasan hujan teh janten sanes Panghalang kan dinya. Nah, Urang gitu. sadayana janten Tetap semangat. tetap semangat berkarya. Ya, sebab naon ulah nepikeun ka Jati kasilih ku Juti. tapi sih di nang ulah nepikeun ka Pareum Bogor ya seni calung teras di mulai kurang sadayana nepikeun ka Pareum. Atur nuhunnya Kang Pajar abi apunten beli aya sakirana Mohon abi apunten. salmotos ka sadayana keluarga. Kang Ucup sareng Kang Pajar ting langkung sukses. Amin. Amin ka Andri. Ting langkung populer. Amin. Musik itu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.